ngopi teman di galung. Pindang kopi sedikit airnya sedandang. Sok ada cai mah gampangnya naheur mah sayang deui mah cai di dapur. Tapi segala di PRT mah aya. Nah, subuh ai pinuh kitu lain ngarah enak. Ngan rokok tara aya ieu teh. Ngopi aya kopi enak ai rokok eueuh. Wah urang sabatang-batangan deui ge. Pokoknya balik digawe ngomong sebatang. Kapan saya kurut digawe ieu ogenan. Teuing aja ka ditu sugan teh mana mawa rokok. Wah urang sabatang-batangan. Lain aya mana teh pantes digawe meureun kamari gajihan sami poe minggu kan we atuh. Oh nya digawe hungkul sih mah da pan minta pagawe eta sok minta pagawean hungkul. Itu duit mah tara boga wae ngapoe kenana digawe teh. Ieu urang beak make uli Gitu digawe mah lain berwit ge bisi da mana tara udud bako bari jeung kudu ngalinting kan sakalian kieu mah ulang ngerakeun ngopi menjeung rokok ngagola. Kudu nama gitu. Kalau nang aja ka ditu sugan teh tapi kita bangun kopi mah aya wae abangnya. Aya kopi saya aya sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apa? Loba batur ieu teh. Aya ngariung biasa ngarariung Pak. Ngariung Bah. Sok Pak jalik Pak. Sok we. Man. Sabar di mana, Bah? Teh di mana nih? Atuh aya kieu. Kurang kuriling tuh pan aya teanganan. Kurang kuring urang sok nyanyabaan mah sorangan wayah kieu bisi kasasab. Abah bisa. Loba tulang taleng teh. Bisa mesen Abah. Ieu teh naon? Loba tulang taleng. Ieu teh nya ieu teh tulang taleng bae ieu teh rek dicacak rek diangeun. Kai lain ieu mah. Ieu mah kai lain. Tangkal kai. Ieu teh kai ieu, kai johar ieu teh. Tangkal kai ieu mah puguh. Kai Bah bener kai. Rek dijieun naon ieu? Ieu teh berat euy. Arek dijieun meja. Arek dijieun meja ieu teh. Yang meja Bah kai. Asa rek alus teh mun dijieun meja ieu. Nya teh badag ieu. Nya ieu teh ek di ieu teh. Mungkin mah ditangkarakeun make suku teh teh jang meja bah ieu. Rek dijieun meja di taman geus anu mesen. Jadi engkena teh make kursi di kutunggu dijieun meja nu moal beunang kaangkat paranti santai. Meja tamannya. Nya, padahal mah jieun meja. Apanya jang meja Bah ieu. Make kursi. Jeung lo mejana lain meja di tengah imah nu kieu mah. Bangsa dina imah jeung mah bunghar meuning di taman kitu. Nya ieu ge jang di taman. Kalah dicacagan. Kucingan tuh dah we. Blak balik tuh we geus kolot. Meuning jieun meja. Adatna PRT si Abah mah geus kolot Tah, jadi. model iya. Ieu jadi meja. Abah ieu teh rek dijieun meja di taman. Di meja di taman. Ieu teh rek dijieun meja di taman. Di meja jang di taman cenah Bah. Geus mending jieun wae. Geus kan kumaha Abah we ngeunana. Oh gas ulah ieu tambalan Tah model ieu. Tuh. Tah model ieu pan jadi meja. Tah eta ge model kitu meja. Meja bah heueuh jak dijieun meja jeung di taman. Aduh. Ya, emosian gitu dah. Gitu enak gitu teh meuli Cipatri, make Royco, teu digodog dijieun angeun, itu enak ke Abah dikirim geus kitu pusing. Tuh. Ngeunah. Ngeunah geus ngeunah. Apaan kai eta mah RT lah. Model. Tadi dikitu keur ngartieun nya. Bah ngopi Bah dah Bah. Ngopi Ya udah tadi nama jang abi, jang Pak RT eta tadi nama Pak RT aya. Grajunan teh mah rek kurut. Teu betul Bah. Mau Pak RT tadi naik Pak RT geus aya ngadamel tuh. Bener ya teh. Aya kok soknya kopi mah aya lah cai aya. Ani teh hampura hungkul Bah, rokok mah teu aya ya sikarna we ngan udah jual sorangan di tadi genan. Aya ngopi teu arudud atuh. Nawi mah. Barogaun udud mah urang sabatang deui pan Bah ieu teh. Karena wi can gajihan, can bayaran karena wi eueuh rokok. Jadi teh ngaropi ngan ada rokok sugan Abah atuh aya. Gawe unggal poe udud teu gablek. Gawe hungkul sikarna we mah Bah. Sabatang-batangna Bah ieu. Kuring mah geus pere tuh da teh. Pere naon pere Ngarokok. ngarokok. Nggih, aing ngarokok mah jalan keneh. Ai pere naon? Beli. Beli pere. Bener eta teh bener. Betulan mun kana namanya. Ngan ai pere mere mah henteu nya banyak. Mun aya mangan hanjakal. Teu mau ada teu apa loba jalma di dieu. Nya ada biasa nambah masuk tara ieu aya bae biasa Abah mah. Karena itu aing ngopi gini. Bukan pan aya incungan yang meureun ngirim rokok ba meureun. Ke warung tadi dinya nu dihareup.
Tuh mau rokok, tuh nanti apa loba jama. Oh, ba, aya nama teh meuli teh. Ai korek mah mau urang ieu. Ai korek nama ieu. Meuli atuh ka ditu. Kelah, Wah, Bang. tebaragan duit lah. Abang masuk rarane pisan. Oh. Soal kisu ai kolot masuk boga. Yalah. Ye, Ayahnya, Bang. yo kening aya. Yo, Ada teh. ari kolot mah. Aya guru aya cenah tara udun meuli. Lain data kolot mah tara udun nu kieu pamere budak ti Tasik. Sampung-sampung na oge mau. Aya tah sok geus milik maraneh. Usaha we nu aya heula wayahna ieu teh. Kon ngabohong nyebut teh boga udud paneta aya. Lain ngabohong karena poho. Abah nu ek berawit ai kitu mah atuh. Udangnya. Sok tadi udun bareng. Udud bah. Nyesek make pan. Loba kene da ka paling ka kara copot 2 batang. Keur kieu mah nu sahawe nu aya heula nya bah. Oh, aya udud aya Udun deui we. Sahawe nu aya nya bah heula keur kieu. Saya teh, Bah. Kuring. Mawa udud apa? Sok udun usaha we ulah sok datanya rok. Miluan ya abinya. Penting mah udun. Oh, mun kawas abah kabeh kitu bah. Udud deui. Balanya euy. Kawas si Karnawi teh balik teh mau udud. Tah kieu Bang jadi aya alusna. Isuk mah wajah kieu ka dieu deui. Bener. Abah mah ngalap barokahna bae. Udangnya dengakeun nya abah sing panjang umur gede milik. Amin. Pancek aja kan ge udah pinter ngaduakeun. Ari urang pinter ngaduakeun mah pira teuing model ayeuna oge abah datang ka pantai nya. Ya kan geus kolot mah ngadoakeun ek pae geus kolot kieu mah. Marukana moal kolot. Bener. Betul. Sia. Ya mah kumaha sudah ayeuna ka dieu nganjang nempo bari ngaganggu kopi mah si karabe menon teh manyun we mah udun sorangan ti tadi tadinya. Ikhlas untuk Pak RT ieu Pak urang minta kopi ka dieu. Ya ikhlas we sok wae Atuh, ikhlas pan urang wayahna eueuh sabatang ieu pan si Abah mah aya begaun udud. Aduh. Gitu. Kita jeung milik mah di mana we nu aya. Bener. Kumaha ayeuna, Pak? Injuk kumaha ayeuna injuk? Pukul. Ya kuring terek barang teangan. Ayeuna teh. Heeh. Neangan naon, Pak? Kapan budak geuning nu anyar dikawinkeun. Anu kawin kamari. Hayang bubuahan cenah hayang nu hasum-hasum. Oh, keur ngidang. Bari jeung ayeuna teh usum tundun ayeuna teh can maruhura urang mah aduh. Nya. Atuh boga incu atuh Abah. Leuheung atuh Ya. ari. Tah pangmentingkeun euy sana boga da urang mah bubuahan itu. Sanu boga ieu tuh. Wi, abah boga bubuhan mana? Abah kumaha hayang naon? Tundun. Tundun mah keur budak. Incu. Hayang nu hasum-hasum. Oh, hayang nu hasil-hasilnya. Heeh. RT teh boga nukeran kuring. Je, lain ukuran bala mun aya mah aya ge parentil kene. Karnawi nu boga mah. Nah, Karnawi. jeung atuh Yoman boga Yoman. Teu. Wah, tiga dua iya Lah, mah. Karnawi boga tangkal tundun Aceh ti mana Aya tuh? sagaduheun lain we. Geus Bah hayang tundun mah geus kurang pangalakeun. Gampang. Ti mana? Aya nu urang di ditu ngala. Boga gitu. Nya boga atuh. Batur ge gali boga tangkal tundun. Nah, gitu. Geus daguan urang kalah heula Bang. Tadi bisi tundun nu batur. Moal nu urang. Tong lila we. Moal heula. Daguannya Bah. Ulah loba-loba teh. Ya da baik dulu ka ditu nyawa geus buri tapi kabur kabikeun. Heuh geus daguan-daguan Oh, kayak cicing. kolot mah ulah Oh. eta. Itu bah. Karnawi mah aya wae bogaeun wae. Bager da sebenarnya mah. Tah geuning aya bogaeun mah buating tadi bisi nu batur nu tatanggana bisi. Bager si eta mah keur aya mah aing bogaeun masuk ieu. Iya. Kakao Aceh nu si Abah teh yo. Pongan tuh da aing marok aing brak dibagikeun. Kurang dipupuk malahan teu rasakeun cek Abah. Wah. Nah, heueuh di si Karnawi bogaeun tanggal Aceh. Aya bah. Teuing teh teu. Aya bogaeun. Bogaeun kira mana abdi tadi tanya we cinta si Abah. Lain tapi kitu nu mau bager ya. Bener ketang bogaeun. Bener. Cicing. Gitu-gitu ge bari emang. Yo, RT. Tadi teh lain rokok kuring iya eta teh. Dan saha Bah? Nu si Karnawi kapan? Sela naon kumaha. Iya lain rokok kuring iya. Aing. Teh heula nah kapan cenah teh sahabat tadi di lain. Lain
Ada bang apa jadi inisiatif kumaha eta pang jadi gitu. Apaan cenah si Karnawi tadi di penta urut bebajana teu boga. Teu boga sabaraha Abah kareret dina kantongna. Dai kolotna aja. Budak berwit kitu mah kudu diwara. Ai kolot maka otakan. Ieu nu kieu mah ya. Oh jadi abah teh kadi teh berarti mah warokok. Botaan teh. Ai pangna aya apa sih karang boga rokok teh mah. Apaan kareret biok. Oh, kan kantongna di dieu meureun. Lain putih ganti tadi urang kelat-kelat hayang ngararokoknya. Aing mah. Keun sama urang hargaannya ieu teh berarti kebaikan. Jeung babaturan mah teu rasap teu da kuring mah. Sumput beling gitu. Ayeuna can ngobrol si Karnawi heula eta ku tega urang tadi geus hampir sagelas beak rokok eueuh ngalor. Berarti manehna boga. Boga eta Buru unggal poe moal mungkin teu bogan udut. Tidak Halus, halus namangan ieu. Kade ya. Kebaikan tapi membawa jalan sesat euy. Bae kan sina karasaeun. Penting ieu keur mencerna namanya ngan kitu tah. Kamari nu berwit mah kitu tah. Aing abah cerdas tapi. Ai kolot mah dah. Mah kieu pahit manis urang mah muka bawa-bawa ieu teuing ka mana los. Geun tanggung jawab urang si Karnawi. Alamat kemenang di sama. Tapi tidak kalau ya tinggal teh keur ngala. Lain ngawarah kitu kuring mah. Ngawarah keberwitanana. Nya bener. Tamanya maksudna kitu tah. Bener teh tegas. Jadi ngala barokahna. Tuh, bah tingali. Mawa. Bah. Alhamdulillah. Dolong eta. Bah. Nyobian heula geura. Sok cobian heula bah, cing. Tapi bener maneh heuh. Bagernya urang. Ulah geus eta teh keresekan pancan jang insuna karunya. Geus bawaeun we geus aya ta. Naon? Bawaeun mah. Bawaon geus dikeresekan na Amis bah, amis. Oh, geus na karung. ieu mah purakeun di dieu mah. Ieu mah disidudukeun urang. Loba-loba teh ngeutuwe. Ji kawan pada ka abah we atuh da ieu mah urang bager. Kada-kada maneh bager euy. Amis Anjing. Da aramis bah ieu teh. udah menang ngopi ngeunang nu amis Si aya. orai yo. Bet lain ieu mah si belut. Belut. Amis. Amis. Amis bah. Enaknya bah. Enak pisan. Enak. Heeh. Sudah. Bener amis ieu mah, man. Bener mah. Ieu mah si naon ngaran teh? Wi. Amun si Iya. Loba aya Rapiah. Heeh. Aya Cepiah, naon teh nu kieu teh? Naon tah? Bener. Rubang ngaranna tuh da. Amis. Amis. Enaknya bah. Enak. Aduh. Di beh mana ieu tak ieu ngalana? Iya. Heeh. Tanu gidingan yang gigiran WC. Gureun WC. Heeh, gigiran WC ning tangkal anu pendek teh ya. Heeh, nu saha? Hah? Nu saha? Kapan ti nu abah? Nah, nu abah ti mana? Urang mah teu boga tangkal Aceh. Hah? Teu boga Aceh urang mah. Ai nu gigireun WC nu mana? Gigiran WC nu abah mah nya teu boga kumaha atuh. Gigiran WC anu sisi sawah. Ari Kawan nu deket saung. nya anu pendek teh ya. Alah atuh eta mah. Oh, bener aya eta mah nu kuring. Aduh, lain Ai pang na maneh ngalati dinya. pedah titah abah tadi itu kumaha? Atuh da bongan tuh da eta pan pasti eta rokok urangnya heuh dibagikeun da eueuh. Dirampaan ge dendam urang tah. Geus ngalakeun rambutan teu. Ngerti. Padah rokona ku kuring dibagikeun teh. Manehna dendam. Dendam. Ngalah Aceh. Jangan kieu Karnawi maneh. Naon jeung jiga nu kalah nu atoh kumaha? San maneh sing apal. Apal naon? Tangkal Aceh teh bener eta teh nu kuring. Nu apa? Apan geus dibajongkeun ka bapa maneh. Mana? Ieu teh geus dibajongkeun 700.000. Aduh. Geus dibajongkeun RT. Ada bodoh-bodoh lagi kolot. Ai sarnawi. Ya kade ya RT nya sakian. Lain kuring nu nitah ya. Bisi cenah si Abah geus dijual kalah di ala deui tah ku anakna. Atuh boro-boro batian atuh ai kieu mah dipupuk kalah kaget. Jadi maneh ngolok teh tinu bapa maneh gitu aja. Si kapan dia juga dijual ke dadak urang. Bodoh aja.